Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-27 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-27. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol antung-antungan di tengah jalan. Tumpak dung tumpak dung tumpak dung dung pak 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 dung. Si Bargola masih mencerong kabingungan. Manehna can waka nyieun gerakan. Sabab manehna masih keneh heran. Nah geuning Andewi jiga nu weureuh gadung sosoloyongan kitu. Bargola hebat maneh euy. Teu ngarti si Andewi bisa katur lengan kitu jika nu weureuh galendo. Geus Bargola gerak buru-buru perenan si Andewi mengpengker gagaleungan kene. Cek aing oge naon si Andewi mah budak kamari sore anu can becus tanaon gancang Bargola perenan. Cek nyi sampir ngahatean si Bargola supaya buru-buru nutaskeun Andewi. Temiceun deui waktu si Bargola sabrut corela jeleng harita narajang maksudna rek nutaskeun tarung. Tapi di luar dugaan barang serangan si Bargola rek keuna harita Andewi lap ngalagedai gaya caringin rungkad micin serangan. Tenggelan rantai wulung si Bargola jadi ngeplos ngahakan angin plos. Atuh si Bargola dijieun kaget teu ngarti ku kayan Andewi anu katempona slebor bet masih bisa ngahindar. Kajurung kurasa kapanasaran gancang si Bargola ngudag ku
ku tenggelan kencaka tuh pilih genti siut. Andewi kalah beuki linghas suak seok lelegedayan kaditu kadieu. Gerakanana mungguh aneh hese piseun di udagna. Kadang jajari jegan, kadang nyolontod jiga rek namru. Tapi anehna tenggelan-tenggelan rantai wulung wajana si Bargola ngareplos ngahakan angin. Si Bargola jadi kapancing ku amarah. Manehna ngamuk jika munding edan. Tenggelan-tenggelan rantai wulung wajak beberebetan ngarah kamana wae Andewi ngaringkangna. Nu dilakukeun ku si Bargola tetep teu bisa ngabuahkeun hasil. Masing adug-adugan oge hayang narajang moal bakal sanggup noel-noel acan ka Andewi anu keur metakeun ulin ahengna. Jurus selebor kila pancra mibanda gerakan-gerakan aneh tur mustahil dilakukan. Lengkahna hengker tapi tohaga, gerakanana leuleus tapi liat. Samalah tenggelan-tenggelan musuh mimiti dipapag takis ku dampaleungeun Andewi. Siut plak-plak kedubdes solonton. Ayeuna mah giliran Bargola anu balik nyolontod jauh ka tukang. Rantai anu melit dina leungeunna kadenge ngirincing. Ambekan si Bargola ngahegak dina juru bibirna katempo ngalei getih seger kene. Si Bargola kaget taya di kieuna. Manehna teu ngarti ku cara tarung Andewi. Ulin usikna aneh, gerakanana mah hiwal teu saperti gerakan silat kanuragan sacara lumrahna. Tambah kaget deui si Bargola sanggeus ngarasakeun temprangan leungeun Andewi jiga leuleus tapi nyentakeun tanaga kuat mang lapis-lapis. Bare rantai wulung anu salila ieu bisa mantulkeun tanaga lawan. Kari ayeuna mah malik kalelet. Sat. Getih dina juru bibir disusut ku leungeun baju. Dada si Bargola naik turun ngambekan panjang miceun nyelekit dina dada. Sanggeus leleler gancang si Bargola mancuhkeun deui tangtunganana. Rantai wajah diudar sarta dicepeng tungtungna. Tanaga jero disalurkeun sapinuhna kana julurna rantai. Cohagna mah si Bargola rek ngawatak jurus bare rantena elmu tutungkusanana. Kerincing. Rantai wulung jol ngirincing nyawara. Tungtungna usik-usikan jiga orai. Ditambah merepet silalatuan. Ti kaanggangan Andewi merhatikeun bari ningkatkeun kawaspadanana. Modar si Andewi. Hiat, kerincing, corelat, berebet. Sakilat si Bargola bari ngagorowok maju deui narajang. Seranganana leuwih ganas ngababi buta. Dua rantai dina cepenganana lir dua pecut malelecat tur ngabentaran. Mun sakali lawan beunang ku eta rantai teuing kumaha nasibna. Untung Andewi geus masagi ku pangarti. Manehna teu cileureun. Masih dina ulin seleborna. Awakna suak seok kiliwir angin. Disambung gerak padingdang serangan-serangan Bargola nu sakitu ganasna kabeh diatahkeun. Ceger buarasa, ceger duar. Harita rantai wulung ngadon labas ngajeleger ka mana karep. Ngajeger kana lemah, taneuh langsung ngewag. Kajeger kana tangkal langsung rungkad. Palataran jadi tepugu rupa, rusak ku sabab katibanan ku jepretan rantai wajana si Bargola. Menang 50 kali serangan can ngabuahkeun hasil. Si Bargola lah-lahan terus ngarangsak. Dua rantai wulung geus ngabentuk kilatan-kilatan bentar matak baluas pikeun anu nenjona. Ngan orokaya Andewi beuki dirangsak kalah beuki linghas matak aral pikeun anu nyerangna. Puncakna satu tas ngahindar sababaraha serangan.
Andewi jol robah gaya gerakna. Mainna ngabelesat cepat bari ngirimkeun tenggelan tunggal. Curela jeleng siut hiuk dua des jelebet alah. Tenggelan Andewi nu dihuru ku aliran cakra kabalik nanggal pisan kana dada si Bargola nepi ka ngagoa. Cengkang, si Bargola kontan ngajengkang jauh. Borolo, dina bahamna ngaborolo utah getih lalambaran. Aliran getihna nyak jadi ngalir kabalik. Hal eta ngakibatkeun ayana karuksakan dina jantungna. Teu kungsi 20 detik oge, awak si Bargola kekerejetan. Kerejet. Kosot. Kulahe. Sanggeus kekerejetan, tuluy waruga si Bargola ngajelepeng ngalang lemah. Teuing hirup keneh, teuing naas paragat nyawa. Tenggelan anu cikeneh digunakeun ku Andewi nyaeta hiji tenggelan legendaris milikna Laraspati. Nelahna tenggelan maut rempak jantung. Nyi sampir nepi ka molohok bengong, colohok nembang kadu colohok mata simeuteun, nenjo si Bargola anu maring lemah. Edan. Nyaan. Kaluhungan si Andewi meh sapapak jeung si Laraspati. Cacak-cacak can ngagunakeun jurus pedangna. Si Bargola geus dijieun nonggeng kitu. Ambe. Hebat memang hebat geuning si Andewi teh. Gerentas Nyi Sampir. Sor. Rek giliran saha deui ayeuna nu rek maju. Gera maju. Cek Andewi ngagorowok bari ngareret kanu duaan. Nyi Sampir seuri sinis. Red. Mahera ngareret ka si Buto Badik. Rek saha ayeuna nu maju Buto Badik? Kulantaran Nyai mah awewe. Keun. Ayeuna kula lalaki heula anu giliran maju Nyai. Cek walon si Buto Badik si setan kembar. Corelat jeung jelgedeg. Haita ngacorelat laju pancuh nangtung di hareupeun Andewi. Oh, jadi giliran Andika anu rek maju? Tanya Andewi. Telek merhatikeun siki panon hideungna si Buto Badik. Manehna merhatikeun oge kana dua badik kembar anu nyelap dina cangkeng si Buto Badik. Eta badik katelahna badik setan kembar. Di ranah sabrang badik setan kembar kaceluk pusaka paling ganas. Jadi pakarang paling dipika gimir. Geus ratusan nyawa anu jadi korban. Kakuatan utama eta badik kembar ngandung racun ganas. Jenis racuna beda jeung anu saejen. Lain sajenis peurah, wisa atawa baruan. Tapi racun badik kembar ngabentuk tina hasil olah tanaga jero jeung tirakat. Jadi racun badik sejenis prana pangrejah di mana lawan sakali kabeset kabeunangan tong boro kasabat dalah timbang kakoet ku eta badik dijamin langka nu salamet hese neang piubareunana. Nya ayeuna giliran kula anu maju bagia salam panghormati kaula si Buto Badik. Cek si Buto Badik bari mere salam panghormat. Andewi malas salam panghormat na bari rengkuh saeutik. Cag samemeh urang ngalalajoanan kumaha ragot tarungna antara Andewi jeung si Buto Badik anu baris di pedang. Ayeuna urang tenjo heula kayaan si Banaspati. Satu tas tarung rongkah ngalawan Bajing Sudraji di Panjalu. Sanggeus manehna ngamuk nguak ngawik ngebabad 50 urang Jawara Kahot.
ngan pak kapaksa mahna nyingkah serta starung jeung langlang jagat bajing Sudraji. Manehna sempat dijieun kaget gening zaman kiwari masih keneh aya jalma anu sanggup ngimbangan pangandiwasana. Tapi manehna birat lain berarti soak, manehna kabur lain ku pedah sieun. Manehna ngejat sabab aya sabaraha hal anu jadi pertimbanganana. Kiwari si Banaspati nyampak aya di hiji leuweung keur diuk sila sinuku tunggal dina luhur batu nemprak handapeun cai nyuru. Sabot keur anteng-anteng sila kitu ngong kadenge sora tanpa katinggalan. Sora Ki Jalasetra sacara telepati ti kajauhan kadenge pisan ku si Banaspati. Banaspati, kumaha nageus hasil atawa acan ilaing ngorek katerangan ngeunaan buhun sakera teh Banaspati? Cek Ki Jalasetra tumanya. Acan kepanggih leratan acan. Kumaha acan? Piraku acan kene Banaspati? Memang acan Jalasetra hese. Ai nya naon gadag si laing di dina salila ieu teh deuleu. Padahal mah teu pira tibang ngorek katerangan ti turunan Siliwangi Wungkul nepi ka teu becu si laing deuleu Banaspati. Sanajan ngorek katerangan ti rerehan Siliwangi oge teu gampang Ki Jalasetra. Si Banaspati rada heuras nembalanana. Aduh, teu gampang kumaha di si laing deuleu Banaspati. Lamun neangan kadal huluna ontah kakarak hese deuleu atawa neangan hayam sukuna koneng hese. Naon gadag atuh si laing di dinya teh deuleu. Geus meh mangmulan malen ilaing lumampah ninggalkeun tangkuban parahu, tapi masih kene can hasil deuleu Banaspati. Ari Andika ngarekeun naon ka dewek teh deuleu Jalasetra. Da ku aing oge geus didatangan turunan-turunan si Siliwangi ngan saurang oge eueun nyahoeun deuleu Jalasetra. Si laing mah belagung lain ngadatangan turunan Siliwangi meureun si laing mah ngadon loba nongkrong we di warung kopi bari Darmaji dari mangaku hiji. Kamari aya laporan ti Bijumi maneh geus nongkrong di warung kopina bari Darmate dari mangaku hante. Belagung sia mah cing nah perlu ku dewek si Kungkang Wulung sina turun kita neangan laratan ngeunaan buhun sakera. Lamun teu ngeunteung dewek pernah ditulungan ku ilaing. Aina kene si laing ku aing ditudut di jero kawah deuleu Jalasetra. Si Banaspati nguntab amarah. Deuleu eta. Tuh si laing mah ngadon calutak deuleu ka dewek teh. Nya terus naon masalahna make can kene menang katerangan ngeunaan buhun sakera Banaspati. Pan ku aing bieu geus dibejakeun deuleu Jalasetra. Turunan si Siliwangi nu geus dicorag ku aing eueun nyahoeun saurang oge. Ditambah ayeuna jawara ti mana ti mendi daratang ka Tatar Sunda geus kumpul ngariung ngahiji di Panjalu deuleu. Jawara daratang ka Tatar Sunda. Nya. Ayeuna teh mangsana Sunda makalangan Jalasetra. Terus naon masalahna? Pan si laing mah teu milu urusan jeung Sunda makalangan. Apanan tugas si laing mah ukur neangan katerangan buhun sakera deuleu.
Jalasetra ngarah eces tur jentre ye ku aing dijelaskeun. Turunan si Siliwangi anu geus didatangan kabeh saurang oge wadu nyaeun deuleu. Tinggal saurang deui turunan Siliwangi nu can didatangan nu katelahna si Suryadinata. Dewek yakin si Suryadinata apaleun di mana lebah-lebahna patilasan Siliwangi. Sedengkeun si Suryadinata kiwari salaku pupuh gempungan Sunda Makalangan. Tangtuna bakal dijaga, bakal dilindungi ku para jawara-jawara angkiran deuleu. Lah, tinggal babat beakeun ku si laing naon hesena deuleu Banaspati. Sawe nu ngalangan bodaran, sanu calotak gaplok deuleu Banaspati, naon hesena deuleu. Hei Jalasetra, perlu andika nyaho di antara para jawara-jawara angkiran aya saurang anu katenjo narada teuas. Kula sorangan can bisa ngukur batas kakuatanana. Dewek kajen mundur heula pikeun nyieun siasat. Ngahaja dewek mundur sabab leuwih mentingkeun urusan utama neangan keterangan Bun Sakera. Bisa wae dewek tarung bebeakan nganu jiwa jeung eta mangkluk, tapi bakal beak waktu jeung tanaga. Dewek milih nyieun siasat ngorek keterangan secara enteng soal tarung jeung eta jalma bisa iraha deui wae. Kitu teh Jalasetra. Ha, baru kitu. Cek hitungan dewek di zaman kiwari geus moal aya nu bisa nandingan pangan diwasa urang tiluan deuleu jelas Banaspati. Aya eta oge nu ngaranna si Den Jaka, muridna si Kian Santang, jeung anakna si Giriwangi nu katelana si Langlang Jagat Bajing Sudraji. Apan kekuatan gugus langit bintang cakrawala kraman Brahma oge eleh dihuruk kumaranehna duaan. Jadi nu bisa nandingan si laing paling oge jalma dua eta deuleu Banaspati. Cik, kira-kira kumaha ayeuna satuluina pipataeun kaula? Nyaji kira-kira nah ilaing Banaspati sanggup henteu menangkeun laratan Bun Sakera? Tanya Ki Jalasetra tandes. Nah make cangcaya ka dewek Jalasetra. Tinggal seorang deui nu kudu ditanyan ku dewek, nyaeta si Suryadinata. Dewek yakin manehna nyaho di mana lebah-lebahna patilasan Siliwangi. Atuh tinggal sok, tapi kade tong lila-lila teuing deuleu. Dewek ngan ukur boga waktu 40 poe 40 peuting deui. Lamun seug Bun Sakera teu buru-buru beunang sarta dewek telat nyangking ajian Muara Braja, maka waruga dewek bakal hancur lebur di jero kawat angkuban Parau deuleu Banaspati. Nya geus atuh tong loba ngomong wae ilaing Jalasetra. Ayeuna mah kumaha aing we, anu penting laratan Sakera beunang ku dewek deuleu. Yeuh Banaspati, supaya gancang maneh kudu make siasat ngorek katerangan ti Suryadinata. Ulah hayang tarung tempur ngabar tarung heula, sabab bakal meakeun waktu jeung tenaga teu bupugu. Cek Ki Jalasetra. Nya, pan aing oge boga pikiran kitu tadi teh. Matak aing ngejat heula ti Panjalu supaya teu meakeun waktu jeung tenaga. Kumaha si ari ilaing ngadon mulak balik omongan deuleu. Nya heug atuh dewek mercayakeun hal ieu ka si laing Banaspati. Nyanggeus atuh gandeng ulah loba nyarita ka babau sungud deuleu Jalasetra. Nya heug dewek repe ieu
dewek rek tapa deui di Banaspati. Les geus kitu mah sora Ki Jalasa teh geus teu kadenge deui. Si Banaspatinya beunta. Geus kitu corelat jeleng les. Mahena ngajorelat ninggalkeun batu nemprak kurut diuk sila sinuku tunggalna. Para wargi sadayana ayeuna urang balik deui ka pakalangan Andewi anu keur adu hareupan jeung si Buto Badik. Tayohna tarung teh geus dimimitian, malah langsung ragot jual beli serangan. Si Buto Badik ngabreg ka Andewi ku serangan Badik setan kembarna. Badik kembar cacah bolang mihujanan. Ditambah eta Badik oge nyerebung ngaluarkeun haseup racun warna hideung. Sempet kaangse ku Andewi, bauna kaceda pengar tur panas ngarerab kana dadan. Daek teu daek Andewi kudu mindeng nahan napas sabot nyang hareupan gempuran-gempuran lawan. Santan siut-siut hus. Badik kembar sing sariet datang pilih genti nyereg ngarangseg. Andewi tetap tapis ngaladenan. Dina jurus kanuragan Bayang Panindra jirim Andewi lusles samar bayang. Andewi juga pindah-pindah tempat, tapi lain ngaleungit, tapi gerak giwar tina kacepetan sakece panon. Awak Andewi sahampang kapas jadi sanggup ngimbangan kacepetan dua Badik sekaligus. Ngan anu jelas Andewi teu wani nakis ku leungeun kosong. Sabab sakali kulitna katurih ku eta Badik, yakin jiwana moal kapuluk. Curelat jeung sarasana juralit. Andewi ngajuralit sababaraha balikan ka tukang. Badik setan kembar terus ngudag ngabrek teu mere celah. Rikat Andewi giwar kepang ka sisi disambung ku ngirimkeun serangan balik sakece panon. Buset. Tapi si Buto Badik cepat ngahindar. Los. Kitu jeung kitu we, duana masih saimbang. Saling jual beli serangan menang sabaraha jurus. Pikeun Andewi sanajan terus dibereg rek ngadu kacepetan teu masalah. Ngadu jadi masalah rek nepi ka iraha manehna nahan napas. Setiap si Buto Badik nyerang manehna nahan napas. Ditambah aya hal anu jadi tanda tanya gede soal panon hideungna si Buto Badik. Setiap manehna nyerang nah teu diiring ku gileran panon. Nyerang ka sisi ari panon mencerong kosong ka hareup. Akhirna Andewi yakin lamun panon si Buto Badik sabenerna teh lolong teu nenjo. Manehna ngandalkeun ilmu si Buto Badik ngan ukur ngandalkeun ilmu kaseuketan pangdengena nyaeta pancarungu. Cocok jeung ngaranna Buto Badik atawa si buta alias teu neuleun. Curelat jeleng satsat hus jeleng. Beuki lila tarung beuki ragot. Si Buto Badik terus ngarangsek. Andewi sutset gerak Bayang Panindra di antara hujan sabetan-sabetan Badik. Di mana aya lolongkrang sakilat Andewi ngirimkeun serangan balik. Ngan nya kitu Andewi kudu ngaku kana kaseuketan indra pancarungu lawan memang luar biasa. Setiap serangan balikna bisa dibaca sarta diatahkeun. Katambah haseup racun prana pangrejah beuki kabek mulek minuhan tempat pakalangan. Karasana perih kana kulit. Sabisa-bisa Andewi tetep nahan ambekan. Ngan rek nepi ka iraha, manehna kudu buru-buru nyieun kaputusan mun hayang kaluar tina kayaan situasi model kitu. Curelat jeleng susu jeleng gorentel kep. Harita Andewi ngagajeleng laju ngagorentel terus nyokot pedang kilat maya anu nancereb dina luhur taneuh. Pedang anu masih nyarung dina warangkana harita diputer baliung
karena datangna serangan badik. Si buto badik ngendaga tukang, bibirna muringis nahan kanyeri, satu tas tak-takna kababuk ku pedang nyarungna Andewi. Sedangkan Andewi tetep pancuh dina tangtungan, ngan beungeutna euceuy beureum akibat lila teuing nahan napas. Dadana karasa panas asarek pejah. Eueuh deui jalan, iwalti manehna kudu buru-buru ngarubuhkeun si buto badik. Kasempetan tinggal sakali serangan. Jelasna Andewi kudu bisa ngarubuhkeun si buto badik ku sakali serangan. Sat corelat tapi karek oge Andewi ngacorelat. Na atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng ATE official. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.